Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal mada'a anu ngajak ieu eman ila hudan kana pituduh kana mangka bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman minal ajri nyatana tina ganjaran mislu ujuri man saperti pirang-pirang ganjaranana jalma tabi'ahu anu turut ieu man ka manda layang kusuh henteu kurang naon dalika itu ujur min ujurihim dina pirang-pirang ganjaranana syai'an kalawan hiji perkara paman sareng sajalma da'a anu ngajak ieu man ila dolalatin kana kasasaran kana mangka bukti alaihi eta tetep ka ieu man minal itsmi tina dosa naon mislu asamin saperti pirang-pirang dosa na jalma naon mislu asamiman saperti pirang-pirang dosa na jalma tabi'ahu anu turut ieu eman ka eman da'a layang kusuh henteu kurang ieu ism layang kusuh henteu kurang naon dalika itu ismu min asa min asarihim tina pirang-pirang dosa na itu anu kabeh syai'an kalawan hiji perkara rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah Adar sutasi'u ari pelajaran anu kasalapan pitaubati eta tetep dina martelakeun taubat. Qala ta'ala ngadu Allah ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'a. Wa tubu sareng kudu taubat aranjeun ilallahi ka Gusti Allah jami'an halna sadayana. Ayyuhal mu'minuna hei eling-eling sakabehna jalma anu iman. La'alakum supaya aya aranjeun kabeh tuflihuna eta anu bagja salamet aranjeun. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala istaghfiru kudu minta panghampura aranjeun kabeh Allah rabbakum ka pangeran aranjeun tsumma tubu tuluy kudu tobat aranjeun kabeh ilahi ka Gusti Allah wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina tubu kudu taubat aranjeun kabeh ilallahi ka Gusti Allah taubatan nasuha kalawan taubat anu alus wa qala sareng ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sayaqtasna Allah ta'ala yabsutu eta ngabeberkeun Allah yadahu kana panghampurana Allah bilaili dina waktu peuting liyatuba karana supaya taubat sa musiun nahari jalma anu migawe goreng dina waktu beurang wa yabsutu sareng ngabeberkeun Allah yadahu kana panghampurana Allah bin nahari dina waktu beurang liyatuba karana supaya taubat saha musiul laili jalma anu migawe goreng ti waktu peuting hatta tatlu'a nepikeun ka bijil naon asyamsu panon poe min maghribiha ti belah kulona ieu syamsu rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim man sajalma taba nu tobat ieu man qabla an tatlu'a dina samemeh yen moncorong naon asyamsu panon poe min maghribiha ti belah kulona ieu syamsu taba mangka narima taubat sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim ada Rasul Asyiru ari pelajaran anu ka-10 bipadlil wudu'i eta tetep dina martelakeun kautamaan wudu qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu he ya ayyuhallazina he eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina idza kumtum di mana-mana ngadeg aranjeun ila sholati kana salat pagsilu mangka kudu ngumbah aranjeun wujuhakum kana beungeut aranjeun kabeh ila qaulihi ta'ala nepikeun kadawuhan Allah ta'ala ma yuridu henteu ngarsakeun sallahu Gusti Allah liyaj'ala kana yen ngajadikeun Allah alaikum ka aranjeun min harajin tina karupakan walakin tatapina yuridu ngarsakeun Allah liyutahhirakum kana yen ngabersihkeun Allah ka aranjeun waliyutimma jeung kana yen nyampurnakeun Allah nikmatahu kana nikmatna Allah alaikum ka aranjeun la'allakum supaya aya aranjeun kabeh tashkuruna eta nu syukuran kabeh wa qala sareng ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati sayaqtasna umat kami yud'auna eta bakal digero ieu umat yaumul qiyamati dina poe kiamah gurran halna anu caang beungeutna muhajjilina jeung caang suku leungeunna min asaril wudu'i tina pirang-pirang tapak wudu paman mangka saha jalma
istatu anu kawasa ieu man mingkum ti aranjeun ayutila kana yen manjangkeun ieu man gurratahu kana leuwih ngumbah beungeutna palyaf'al maka pek migawe ieu si man rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis asy-Syaikhan Bukhari Muslim tablugu bakal nepi naon al hilyatu perhiasan minal mukmini ti jalma mukmin haitsu yablugu sahingga nganepikeun naon al wuduna kana batasna rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Hurairah wallahu a'lamu bissawab.